billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu jeung ari kalimah huruf ma eta kalimah la yasluhu anu teu pantes ma'ahu sarta itu ma naon dalilul ismi ciri isim wala dalilul fi'li jeung teu pantes ciri fi'il. Tayeuna urang bakal ngabahas kana bagian kalam anu terakhir nyaeta kalimah huruf. Itu kalimah huruf anu manapan huruf teh secara umum kan aya dua jenis, aya huruf mabani, aya huruf ma'ani. Upami huruf mabani mah nyaeta huruf-huruf pikeun ngarangkei hiji kalimat anu biasa ku urang mah disebat huruf hijaiyah tea gitunya, huruf ejaan alif, ba, ta, sa, jim sareng saterasna. Ta anu mana huruf anu sapertos kieu mah sanes termasuk kalimat anu bagian tina kalam, sanes. Tanu kaduana aya nu disebat huruf ma'ani. Ta upami huruf ma'ani mah nyaeta huruf anu memang ngagaduhan makna, walaupun itu makna tiasa kapaham nalika tos disandingkeun sareng kalimat anu sanes tea. Ta huruf anu sapertos kieu mah huruf anu termasuk kalimat anu bagian tina kalam tea. Anu sorti payun mah anu jaa limaknan tea, itunya huruf ma'ani. Tateras kumaha atuh keur ngabedakeunana? Nah ieu teh memang kaasup kalimat huruf atanapi sanes. Saur musannif di dieu ari huruf mah gampil keur ngabentenkeunna teh keur ngabedakeunna teh nyaeta ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi upami teh mah eta kalimat teu aya ciri isim, teu aya ciri fi'il, maka eta kalimat kaasup kalimat huruf. Jadi lamun teh mah teu aya ye ciri kalimat isimna, teu aya ciri kalimat fi'ilna, berarti eta kalimat huruf termasukna. Sabab kan kalimat mah ngan ukur tilu, isim, fi'il, atawa huruf. Contohna misalkeun gitunya di dieu aya kalimat an misalkeun. An. Cobi upami ku urang asupkeun ciri isim kana ieu kalimat al asub moal. Sorti payun kan ciri isim anu kahiji teh nyaeta khofad. An teu dihopadkeun pan, teu dijerkeun. Atanapi tanwin. An teu ngangge tanwin. Atanapi kaasupan alif lam. An teu ngangge alif lam. Atanapi kaasupan huruf hopad, huruf tukang ngajerkeun. An teu kaasupan, justru kan an sebagai salah sahiji huruf hopad gitu. An sendiri. Atanapi kaasupan huruf kosam oge henteu, tah berarti ieu an lain termasuk kalimat isim. Terus ayeuna urang cocokeun kana kalimat fi'il, cing kira-kira an pantes teu kaasupan ku qad? Teu pantes gitu. Kaasupan sin
kasupan saupa kasupan tak tanis anu sukun oge teu pantes. Berarti an oge lain kalimat fiil. Takumargi lain kalimat isim lain kalimat fiil, maka ieu an termasuk kalimat huruf. Termasuk kalimat huruf. Eta keur ngabentenkeunana mah kalimat huruf mah. Pokona mah upami lain kalimat isim teu aya ciri kalimat isim, teu aya ciri kalimat fiil. Lain termasuk kalimat isim, lain termasuk kalimat fiil, maka eta asupna kana kalimat huruf. Sabab kalimat makan ngan ukur ayat 3. Isim, fiil, huruf. Jantan dina bahasa Arab itunya, dina bahasa Arab kalabat dina Al-Qur'an anu seueurna Al-Qur'an teh 30 juz 114 surat ta sadayana ti Al-Fatihah dugikeun ka Anas kalimatna ngan ukur 3. Kalimatna teh ngan ukur 3. Antara isim, fiil atawa huruf teu aya anu sanes gitu. Teu aya anu sanes dina Al-Qur'an oge. Anu ukur 3 we kalimatna mah. Kalimat isim, fiil atawa huruf. Geraku urang buktikeun nya. Contohna misalkeun dina serat naonnya? Dina serat Al-Ikhlas atau anu gampil anu biasa kurang diaos. Serat Al-Ikhlas. Kulhu teh apa Al-Ikhlas teh? Serat Al-Ikhlas di dianya ku urang parios. Nah bener ngan ukur terdiri tina 3 kalimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya kan kul termasukna kalimat fiil amar teh nya kul kalimat fiil. Baik omongkeun ku anjeun anu dimaksud Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa huwa ge kasupna kalimat isim. Huwa teh isimna isim domir teh nya di dieu mah huwa. Bahkan kalebetna ieu mah domirus sya'ni teh domir sya'an. Domir sya'an anu secara lafziah mah kan teu aya marji'na teh domir sya'an. Tapi dah memang tos jelas anu dimaksud huwa di dieu nya eta Allah gitu. Huwa di dieu Allah. Huwa anu ku sapalihna ahli tarekat makan sok diangge zikir teh nya huwa teh. Hu teh apa? Ta maksudna hu teh nyata ieu huwa maksudna mah huwa diaosna diwaqafkeun janten hu gitu janten hu. Jadi hu teh sanes singkatan tina kalimat Allah. Allahu disingkat janten hu sanes gitu nya. Hu mah tina huwa. Nya kan upami dikir sapertos urang subhanallahi dina dikir makan cekape subhanallah. Alhamdulillahi dina zikir alhamdulillah. Alhamdulillahi. Allahu akbaru dina zikir mah cekape Allahu akbar. Henteu Allahu akbaru kan. Cekape diaoskeun nama Allahu akbar. Tanya kitu dina huwa. Hu cekap. Anu maksudna huwa di dieu nya eta Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan secara kalimat teu masalahnya hu teh secara kalimat mah teu masalah. Anu urang naon meureun anu bermasalah teh kan. Can nepi meureun makomna urang jadi teu apal.
sumber masalah teh orang teu apal teh kalah jadi nyalahkeun teh nya nyesatkeun. Ta ieu huwa kalabatna isim domir. Allah sami Allah ge isim. Ahadun sami isim. Qul huwallahu ahad. Ayat kahiji. Ayat kadua Allah isim. Aya alif lam. As-somadu sami ieu ge isim nya aya alif lam. Teras lam ta ieu huruf. Lam huruf kalabatna kalimat huruf. Yalid kalabatna kalimat fiil. Wa kalabatna kalimat huruf. Lam kalabatna kalimat huruf. Teras yulad kalabatna kalimat fiil. Gitu kan? Teras di dia aya deui wa huruf kalabatna kalimat huruf. Lam kalabat kalimat huruf. Yakun kalabatna kalimat fiil gitu nya. Lahu tadina lahu mah la na kalimat huruf teras hu na kalimat isim gitu nya. Dina lahu. Kufuan ieu kalimat isim tanwin teh nya. Ahadun sami ieu ge kalimat isim. Jadi dina Al-Qur'an oge moal kaluar tina tilu kalimat Pak. Antara kalimat isim, kalimat fiil sareng kalimat huruf tina Al-Qur'an. Ta ieu kalimat-kalimat tina bagian kalam. Ayat 3. Tabangitan bilih urang bingung kan aya kalam, aya kalimat. Nah, dina bahasa Arab kan disebatna teh kalam. Nah, dina bahasa Arab kalam, dina bahasa urang mah disebatna teh kalimat. Kalimat. Dina bahasa Arab kalimat, dina bahasa urang mah disebatna teh kata. Dina bahasa urang mah disebatna teh kata. Jadi misalkan contoh aya kalimat syahidun. Gitu kan? Kalimat syahidun. Tah ieu teh kan kaasup kalimat isim teh nya kalimat syahidun teh aya tanwin. Kalimat isim teh. Tah dina bahasa urang mah ieu teh disebutna teh kata. Kata isim. Kalimat isim teh hartosna teh kata isim. Itu kata syahid. Tanalika dina bahasa Arab urang nyarioskeun kalam, hartosna dina bahasa urang eta teh hartosna teh kalimat. Misalkeun zahaba syahidun ilal Madinah. Eta kan cek bahasa urang mah kalimat. Hiji kalimat. Syahid pergi ke Madinah. Eta kan kalimat bahasa urang. Tadina bahasa Arab mah zahaba syahidun ilal Madinati eta teh kalam kitu nya. Eta teh kalam. Eta hanya bilih urang rada ieu nya. Janten kalam teh hartosna kalimat upami kalimat dina bahasa Arab kalimat isim teh hartosna cek bahasa urang mah eta teh kata teh kata isim kata biasa kata huruf. Eta bagian tina kalam. Wallahu a'lam bishawab.